Mang. Eh, ari ka pasar teh ka mana jalan, Mang? Hah? Ka pasar lu geus capek euy. Nah jig-jigan ka dieu tuh ka pasar teh. Nanya abi mah. Yang mau nanya dalin ka dieu jalan ka pasar mah. Akan bae kumaha abi we atuh. Mulai. Rek ka mana-mana oge jalan mah bebas. Ongko nanyakeun, ai dijawabkeun ka don nyereng. Arek ka pasar. Heeh, erek ka pasar, cenah kapan didinya teh cenah gini. Mang ari ek pasar ek ka mana cenah? Akan bae atuh kumaha uing. Deuh, eta. Erek ka pasar. Jalan erek ka mana? Mah ka mana? Jalan ka pasar mah cicing. Ya heueuh, ai jalan mah moal ka mana-mana. Ngan jalemana erek ka mana kitu. Kumaha uing we atuh. Dulu Urusan uing ka mana-mana oge. eta kumaha uing. Ai kumaha tujuanana ieu teh? Ka pasar tujuan uing mana? Heeh, tujuan nama erek ka pasar. Ngan jawaban eta henteu tepat erek ka mana ceuk uing teh. Ka pasar teh tadi gat uing teh ngabejakeun teh kumaha teh lieur. Di dinya nu lieur. Ka pasar ka mana jalanna? Erek ka pasar mah entok ka dieu tuh, ka jalan anu alus, geus anu di aspal. Ieu mah sawah. Ieu mah galengan mang lain sawah. Heeh, galengan kapan atuh maliwatan sawah meureunnan. Pan geus beuing teh ngaliwatan sawah tadi atuh nah mending eueuh pasarna. Da lain di dieu pasar mah di ditu wisata di kota. Jalanna uing mah. Heeh, jalanna teh ka jalan ka ditu ka jalan aspal nu aya angkotan. Teu ka mana? Tah, di dieu teh nya lempeng. Bengkok ieu mah. Iya. Ieu ge bisa handap tah jalan tah ruruntuh kayaknya. Tadi dinya teh jalan aspal. Ai ceuk aing teh kumaha dieu teh kapanan atuh? Teu apaleun pasar-pasar acan jelema teh. Lempang ka ditu, ka dieu tah. Ah, ka dieu. Dieu tah.